Bismillah abdi ngawitan ka Allah nu sifat Rahman, rahmat salam ka junjunan Muhammad Rasul pilihan. Wong tos Nabi diisrokeun neraka ditinggalikeun, tinggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diikat payudarana, bongan nyusulain anakna teu saijin salakina. Ari anu kaopatna diikat kadua sukuna, bongan kaluar imahna teu saijin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana, ngageulis awak manehna ditempo lain muhrimna, sabab sok ngomongkeun batur, ngomong-ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna, tina gunting narakana anu kacida panasna. Karana dosa manehna masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma bari tur dipuja-puja. Ari anu katujuhna diikat dua sukuna, sareng kadua leungeuna dugi ka ubun-ubuna, terus dibelit oraina sareng ku kalajengkingna. Eta kitu siksaana ka istri tara solatna, oge tara puasana, tara mandi jinabahna, oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana. Ari anu kadalapan beungeutna teh siga bagong, awakna siga keledai, eta kitu siksaana. Karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba, ku omongna jeung sikepna oge resep ngabohongna. Dina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna, eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna. Ari anu
kasalapan banget nate siga gogog tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangirana ari anu kasapuluh banget nate siga gogog seuneu asup nabi wirna kaluar tina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamereti salakina teu pisan ditarimana dengki sareng iri hatena teu taat ka salakina eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna tak kitu teh siksaana istri nu loba dosana bongan waktu kerhi